Ai rakyat tetap kata langsara. Mana bukti demi rakyat demi bangsa? Rakyat butuh bau sungut, rakyat butuh janji, tapi rakyat butuh bukti anu nyata. Rakyat butuh kenyataan, rakyat butuh, dan rakyat manu penting mah beuteung seubeuh pake murah sandang, murah pangan, keamanan terjamin, eta buktikeun ku anjeun. Sederhana rakyat mah. Bener dawala bener. Abong disebut wakil rakyat kabeh diwakilan ku maneh. Mobilna segala rupa beungharna diwakilan ku maneh. Ai rakyat ngege curug teh ayo. Mana ieu teh nu nabeuh-nabeuh, nu ngampar-ngampar, nu seubeuh-seubeuh, nu lapar-lapar. Sagantang 10 liter, nu bakroda Haji Sirod, nu beunghar ukur nu pinter, nu bodoh mah tetep reyon. Mana buktina demi rakyat? Cing inget, ieu nagara lain menang pamere di kaum penjajah, ieu nagara lain menang hadiah di kaum penjajah, tapi ieu nagara menang hese, capek, susah, payah, pahit, ketir, lara, balangsak, ditembus ku jiwa jeung raga. Para karuhun urang baheula anu mati di medan jurit, perlaya di medan danalaga, hancur di medan tempur, tepati jiwa raga, nyawa nu dipalar kaselamatan jeung kemerdekaan bangsa. Tuh tingali cirina, tuh tunggul anu parentul anu tukur di luhur kubur, tetenger anu hempak di taman pahlawan, lain tutunggul tempat pamunjungan, lain tetenger tempat pamujaan, tapi harawas beja ka urang sadayana bikin berjuang di alam merdeka ku karya-karya nu nyata jeung karya-karya anu terpuji. Buktikeun ku anjeun hei wakil rakyat. Salaku wakil rakyat, salaku pamimpin, anjeun kudu boga pamadegan. Ulah sakali-kali anjeun hayang diistimewakeun ku rakyat, tapi anjeun kumaha ngaistimewakeun rakyat. Angkat harkat derajat rakyat, sabab suara rakyat adalah suara Tuhan. Rakyat di atas segalana. Rakyat di atas segalana. Ulah sakali-kali anjeun ngarahatang hate rakyat. Cilaka dunia jeung akhirat, namun sekali-kali anjeun ngawaki rakyat aing gugat karena konsekuensi anjeun dina bangsa anjeun jadi wakil rakyat.